Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Babul masdari arieta bab bade martelakeun masdar. Wa huwa jeung ari ngaran masdar teh alismu nyaeta isim aman subu anu dinasabkeun alladzi anu datang alladzi yaji'u anu datang salisan dina tasripan katiluna dina fi'il. Pitasripil fi'li gitu tah. Alladzi yaji'u anu datang salisan dina nomor katiluna pitasripil fi'li dina tasripan fi'il. Nahu qolika seperti contoh ucapan anjeun doroba wa yadribu dorban lapa doroba yadribu dorban. Doroba geus neunggel hiji lalaki yadribu keur atawa bakal neunggel hiji lalaki dorban kalawan neunggel saestuna ta tasripan katilu tina kalimah fi'il dina tasripan eta logatna masdar tarkibana jadi masdar. Contohna doroba fi'il madi yadribu fi'il mudhari dorban masdar. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun. Idrib ma adroba adribihi lata drib madribun madribun midrobun. Eta tina lapa doroba bisa dijadi 12 kata. Anu katiluna tina tasripan eta disebutna masdar. Contohna nasoro nasoro yansuru nasron tah masdarna berarti lapad nasron. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur ma ansoro ansir bihi latan sur mansorun mansorun min sorun. Eta belajarna tina kitab Kailani. Wa huwa jeung ari masdar teh kismani eta kabagi kana dua bagian. Labdiun kahiji masdar anu bangsa lapad, masdar labdi ngaranna, wa ma'nawiyun yang kaduana masdar manawi ngaranna. Fain wafaqo mangka lamun ngamuapakotan atawa lamun nyarupaan naon labduhu lapadna itu masdar labdo fi'lihi kana lapad fi'ilna itu masdar. Bahwa mangka itu masdar teh labdiun eta masdar labdi ngaranna. Nahu qolika seperti contoh ucapan anjeun kotal tuhu kotlan. Kotal tu maehan kuring kotlan kalawan maehan anu saestuna. Kotal tu tarkibana jadi fi'il. Tu na jadi fa'il. Kotal tu maehan kuring fi'il fa'il. Lamun aya fi'il kadituna kudu aya maf'ul bih. Hu jadi maf'ul bih. Maf'ul bih na maf'ul bihna dia maf'ul bih isim dohir isim domir. Isim domir. Isim domir kabagi dua mutasil munfasil. Ieu naon mutasil paantel. Kotal tuhu kotal tu maehan kuring hu kahiji lalaki kotlan kalawan maehan saestuna. Kotlan tarkibana jadi masdar. Masdar wajib dibaca nasab, teu meunang dibaca kotlin, kotal tuhu kotlin atawa kotal tuhu kotlun. Sabab tarkibanana jelas, jadi masdar. Masdar naon ye? Masdar labdi. Kunaon disebut masdar labdi? Ku sabab sarua fi'ilna jeung masdarna tina lapad kotala keneh. Kotala yaqtulu kotlan, kotal tu kotlan berarti sarua tina lapad kotala keneh diaranan masdarna masdar labdi. Lanjut wain wafaqo jeung lamun mah ngamuapakotan naon makna pilihi makna pilna itu masdar duna labdihi lain lapadna itu masdar. Bahwa mangka itu masdar teh manawiyun eta masdar maknawi ngaranna. Nahu jalastu kuudan seperti lapad jalastu kuudan. Jalastu diuk kuring kuudan kalawan diuk saestuna. Lapad kuudan di dieu tarkibana jadi masdar. Jalastu tarkibana jadi fi'ilna. Tah fi'ilna teh jalastu, fa'ilna lapad tu. Kuudan jadi masdarna wajib dibaca nasab kuudan kusabut tarkibana jadi masdar. Kuudan nasab cina nasabna kunaon ku patah kunaon make di irob nasaban bi irob patah kusabab kuudan kalimana isim mufrad. Jalastu kuudan masdar tarkibana kuudan masdar naon ieu ngaranna masdar manawi. Kunaon diarana masdar manawi kusabab dina hartina masarua jeung jalastu diuk cuman dina lapadna jalastu mah diuk nama kelapad jalasa sedangkeun kuudan hartina diuk make lapad kuudan. Jadi jalastu jeung kuudan beda lapad beda huruf ngaranna masdar maknawi sarua dina maknana beda dina lapadna. Beda jeung kotal tu kotlan. Wa kumtu wukupan jeung lapad kumtu wukupan sarua. Kumtu nangtung kuring wukupan kalawan nangtung anu saestuna. Dina lapadna beda kum jeung wukup. Tah dina hartina sarua nangtung keneh kumtu nangtung kuring wukupan kalawan nangtung anu saestuna. Wukupan teu meunang dibaca wukupin atau wukufun sabab tarkibana wukupan jadi masdar tina lapad kumtu. Masdar wajib nasab. Babu dorpi zamani wa dorpil makani wallahu a'lam bissawab.